Asli soalnya pengalaman apa Kumaha. Iya carita kan ngador eta sih. Pas lebih ke Ciamis saya pulang dari Bandung. Nah, kunaha? Hai, hari Pangandarannya kumaha bray didinya rek berangkat jam sabaraha? Sarangan sanes. Sarangan? Soalnya pakai motor. Ya, tetap jadi Entah atau anu motor mah ngeri. Asli soalnya pengalaman apa Kumaha. Iya cerita kan ngador eta sih. Iya cerita Pangandaran. Udah ngumpul. Asik. Yang kayak nuka Pangandaran. Pangandaran ceritanya berangkat. Aing hiji pas lebih ke Ciamis saya pulang dari Bandung. Nah, kunaha? Ya ceritanya juga kumaha eta mah da yang pulang dari Bandung. Kemana yang Kita pulang dari anu Bandung? naon kana motor kana mobil? Kan motor. Dibonceng atau mau sorangan? Ngabonceng aya, nu dibonceng aya. Eta lain nu hayang balik eta. Anu dibonceng. Nu dibonceng. Hayang balik. Dengan alasan hayang balik kunaon? Yo kene henteu cenah. Anjing ada cerita lain sih goblok. Jauh kene teh. Aing penasaran. Terus kata kieu. Oh, main videonya nya. Jauh kan ada ya. Cicaheum gitu. Jauh kene henteu. Sarua yang ge yang modal terjadi. Saya teh pas nyampe Ciamis, pokoknya hayang aya pulang tenggelan. Tah, Lain kait keungat tukang bus Buniman kan. Saya ngarewas ka Bandung jadi. Aing tanya Pangandaran. Nah, terus palingan mana jual ngancam anjing teh yang balik deui. Tenggelan teh kecannya Pangandaran sih goblok. ayo deh. Tepi-tepi. Mana kunaon tenggelan. Anjing aing Pangandaran. Aing can pernah gitu ya. Ini kayak yang Pangandaran. Ini nu ngomong tenggelan teh tapi can pernah ka Pangandaran. Anjing ada sedekekeun nyebut jauh kene. Kapek nih jadi penasarannya kecannya Pangandaran. Ah, kurang ajar sih gagah. Jadi sintrik. Sintrik. Tapi jadi ke Pangandaran jadi lebih tuh. Jadi itu Dasieun teh. teu sieun segala merenanya da Agok. mendekat lah itu. Waktu mendekat. Meming tapi kieu. Oh enggak ada meming gitu. Kayaknya kabarnya ada isi. Oh benar. Ini sih langsung Pangandaran. Oh, Jadi nggak dadak gitu. Kan ada jadi pas lagi ini teh pas ngobrol gitu Pangandaran dah gitu. Pangandaran, ayo. Nah, can pernah teh kabeh aneh hiji nu can pernah hiji yang balik. Yang balik. Tapi kan aing jadi Pangandaran. Tapi kan ada aing tanya Pangandaran itu ya. Halus gitu, ide halus. Anas palingan paling ngancam sih goblok. Nah, itu cerita nyata teh anu maneh jeung urang ka Garut teh nih. Apa? Anu sopiah barahe. Ini dia penting-penting semangat. Tadi rencanakeun emang. Biasa Parali. kabur. Karena motor oge. Karena motor. Iya boncengan nya jeung inisial A lah nya kudu diajakeun mah babaturan nu di bus baheula gitu. Di luar. Oh iya. Papatan jeung babaturan inisial OA oke orang Cicerah. Ini teh teu direncanakeun. Saha nanti. Geus. Si Bebe, si Mimi. Ari pas ieu teh pas ke ngadieu teh beres. Mang lain boga lembur. Oh, enggak cenah di mana Samarang. Ayo urang ulin, ayo saya. Bener ieu teh saya pilih. Ya enggak pilih cenah nu dulur lain nu urang. Ya ayo atuh ngabring tah opatan. Urang sa motor, baturan sa motor, ieu boncengan. Geus boncengan teh ini tetep ka itu penting. Geus sarare. Oce eueuh teh pas di WA teh. Tengah balas teh pas terakhir nggak balas kunci mah biasa jalur pantau eueuh listrik paksa aing teh WA ka Bandung heula token apa ngelikeun hurungkeun sim horeng teh bener lapal nya datang dulu rakset teuing narahaon deh suga urang mah cing kada ceuis we beureun sieun tapi lain mah tengah makam teu bisa sare bisa sare kan kapi lanjut teh dibere nggak sih selama aneh tuh ngomong tuh naon datang ke dia teh bisa rek balik ya bawa karena ya oleh lah disebut atau lumpia saya rezeki mun gede mah lumpia gitu Lumpia. Ya. beres sapal ewang sehingga bonceng tah
Moceng, "Lai hayu. Aya razia." Urang teh eureun heula we ka sisi bisa nu teu boga SIM atau naon. Bini kana jelas atau ieu eureun mah dieureunkeun mah eureun gitu, teu kudu kabur atau naon ya. Pas ditanyakeun, "Bray, olah oleh mana?" Bahe, ya bobona motor, untung teh sia nu bahe. Kesel sudah. Pian oleh bahe. Ampun. Banyak bahe nya murag. Nah, cah ini bisa murag gitu. Nya bobo pian motor untung sia nu teu bahe goblok. Ketuk amat. Sakitu bray. Bisaan aya manehna sare teu labuh aya oleh-oleh barurang. Kami mah dipayun. Anu sare sah? Untung si anu teh labuhna oleh-oleh mun sia mah goream cai kan. Mun oleh-oleh masuk kulungan kan lebar. Atuh mang ada dipikir ka aing mah di kulungan yang sengkelengan ku bos. Bisaan salehna motor. Partnernya duit teu kemana-mana. Malaman tahun baru apa nah ini cerita jeung ieu deui tahun baru kekayaan hayang nginum Wah, ayo mau minum ya hayang ka karaoke Iya, cenah bae. telepon mama tahun baru ke babaturan untuk salah mah urang ka mananya da pode lah pokoknya Bret, bray, kalem bray, tong ke kebutan wah, kalem nyantai kan motor anu pegang urang ngerem na stopan dalam lampu merah yang minta peraturan nabrak aing bukan ceng jarengkan wah ditarulungan bawa we jangan berat ini orang mabuk Bahaya. jangan berat orang mabuk bahaya kan hari ya nggak boleh anu ream dulu kan anaknya Males. aduh cai ini nyapekeun wae mah Tapi cerita bahasa Mang Ugeng ka Puntang lah memang. iya cerita kapuntang kumaha mungkin kapuntang teh ke acara eta lah Pamit. Rame. Memang kene. Ciri lo wae Sama dari tanah gitu kene. Karena kurang meming. Alah, miming berat. Cenah dirinya ti seureuh wae. Betul. terus tapi kan orangin nang sakadapnya meteran Untung nyayang meteran. Emang ada ngajahit. Kurangin nang heula bray. Emang yang dicubraikeun. Dengan meteran. Yang dicubraikeun. Saya dari tahun. Iya. Sorry we. Sorry kan. Ieu mau carita. Saya carita mangap. bae urang bahas masalah miming teh nu tiluan arek Kata apa? Ape-ape dapal gitu atau kumaha nu SPG eta we Kumaha SPG teh? Iya kayaknya kalau lama kan disebut toko berjalan lah bosnya urang teh sering lamun balik gawe geus ieu duaan sok mantuan diberes itu mun rek nutup mantuan nutup urang keur ngopi di Haranap SPG nawaran produk manehanana ya teh duaan ya dia anu labuh tadi lah sing kada cawis ya kada cawis teh ada atuh ngaranna SPG mah kabeh gareulisnya lah ka katingali Mantap.